Terima kasih juga buat para pendukung. Weh, sama ini. Musik. Tadi keskirim kocapan. Kau dong lapun disabar deh. Jadi biasanya sok ayah dedemit ya. Ya benar dedemit ayah. Walaupun sakit tapi tidak. Ulah nyanyi siapa kawannya. Karena gak dulu cepet. You Greji. Wede, bahasana, masya Allah. Semenjak corona tiba, ternyata Ocong geus jago bahasa. Hehehe, orang kan pang kontrol. Hei, si jorok ya. Kontrol? Hah? Kontrol. Non, Eta. tadi ngomong lain eta. Secorek tuh dina. Non. You Greji ah. Yun tuh nempo you buk aing ya. Oh, jadi Mamang tadi bahasa Inggris. Yes. Tadi non? You Greji. Hardina. Hah? Hardina. Aing candaan. You Greji. Naon tuh? Kau gila. Aku dicuekin baju tadi. Aku udah goyang aja. Pakaian rapi tuh? Hah? Pakaian rapi tuh? Rapi. Celana make? Make. Bener, biasa be kan? Iya. Disebut Greji. ini non maksudnya ya jelema gigian ya. Siapa wetan pernah make teh berarti kudu gereji sa. Ya, ai Greji. ST 1000 hampura kopinya dicap dipake geus sama dunya main ge. Nah, geus bawa lah jangan paparagieuan. Biasana kitu nya nama mun aya properti nu anyar kasih dibawa, oke di panggung saja yang dipake. Wede. Terlihat bener kalau neka santet. Naon japati ceprokan. Saya lagi menyanyi menghibur warga kampung Cijengir Gang Ronyok. Bapak RT 1000 di dieu mah RT ge 1000 belah itu jaga wah itu kepalingan karena 1000 RT na di urang mah hiji cuman ngabagi berkatna ieu hese ieu. Berarti kan anak kompak 1000 kabeh RT munggal kami RT-an. Gang ieu RT, gang itu RT, dan gang ya RT-an. Aing menyekeun cong maksudna naon sih menghargai Tapi ulah kos mau. Ini lah aing daripada ngomong jiksi aing mendingan mimitian heula ucapan assalamualaikum. Padahal tadi aing geus ngucapkeun assalamualaikum, tapi ayeuna berhubung aing mamadi aing ngucapkeun assalamualaikum. Kok kabina-bina amat ya? Jangan bilang apa-apa di panggung kok. Lamun diri di mah kayak minta maaf. Tenang we sih. Di dia mau komentar aing sih dia pakai kajian mah. Jangan duit kok sama-sama maraban pamajikan. Waduh, curhat. Lah, sia kami di corona kayak ngaringkuk wae. Sempak walolong sia. Habis Cuma coba buka kaisin tuh, pimpinan putra tore tapi sempak diganti-ganti. aing deuk kumaha meuli sempak daripada anak aing teu dahar. Hah? Masa aing di jalan sempak poing? Pan mungkin bae sia di deuk ngalawak teh curhat jeung aing di dieu. Ayo, sia ge malohok bae di imah tiap aing datang ka dieu tataranjang bae. Deuh, bari make kos hutang ge kieuan, bae patu make gigian ge loba duit. Sia naon eta sampah malulu di tukang mani mah sia. Ya. Kepercayaan. Naon Aing mah totalan jadi capek. capek tas gawe. Gawe soalnya batur mah usaha, batur mah tebukana pas corona ngalunggup pe di mah. Aing mah alhamdulillah aya kegiatan. Kegiatan naon sia? Ngebon. Widih. Ulah Aing hayang ngebon mah cong, cuman tenaga anu teu kuat cong. os aing ngebon. Sok kudu pakai tenaga aing mah. Lamun siang ngebon aing ilu nu ngajualan, pasti siang ngebon dangdut. Noh. Ngebon dangdut mah loba di mah. Ngebon hui, Lain. ngebon nang tuh. Oh eta ngebon beas. Ngebon rokok. Tuh siapa sih yang gawe? Bon aing bayaran deh. Sapa bae sia mah. Sia nyaut kunaon urang teu dibere rezeki, tapi kamari ge urang geus dibere naon sih teguran. Aya gempa kan? Gempa. Dek 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 dek. Eta Aing aing di komputer heuh, ngomong komputer Sieu mah di komputer. Cek aing teh oyak Kunaon sing nyiduhan aing tuh. oyak Oh ya, 2 liter berapa?
6,7 liter skala bensin apa minyak tanah? kesana mah portalit eta mah Anak aing horeng dulu jam 11 lewat 2 menit aya gempa susulan gempa susulan di kamar aing tuannya bapak juga anak aing kisuk-kisuk ngomong ya semalam ada gempa susulan juga dia mah kos gitu aing mah lain nah aing keur mandi tuh muntah dengar heula yang aing dengar ini tuh aing keur mandi pan bener pan aing mandi mah kabeh teu make naon lin maaf lain jorok iya atuh masa mandi make celana jong teu make naon lamun renang sekarak make celana aya gempa aing dion bae yo aya gempa susulan kumaha ini aing oyag cek anak aing teh pak gempa susulan oyag-oyagan cenah kudu aing hirup ngomongin siapa zaman lain gempa susulan eta mah nu ngongkong Assalamualaikum lah walaupun tetangga orang tetap sopan kan ieu kan anggota PPKR naon artina Persatuan Pemuda Keong Bonyok waduh tuh nengkor iya Keong Bonyok alhamdulillah kompak tadi ke berang tuh ya Mang Ocong berseberang nyer alhamdulillah kompak jadi Mang Ocong diiring hebatnya petasan lanjut langsung dikuburkan mau darah gitu udah sono curhat udah ngomong baik baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah jawab buat aing lah oh jujur aja wajib sih ngejawab mah ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini saya atas nama Anto itu nama pendeknya nama panjangnya Anto Wiguna Pratama Atmaja Cahya Negara Kuriatiningrum Mancanegara Aditya Prasetya Taman Bunga Ismail Marjuki Pantasan RT 1000 banyak punya KB Alhamdulillah telah datang biasa untuk Anto biasa iya nama saya Anto biasa dipanggil Kulan juga sudah datang di lama malah mujang dulu kan tinggaran bebeja ngondang-ngondang ke ngajok koneng ngajok naon ganti ngaran sanu ganti ngaran ciki nah dengen kendo nama saya Anto biasa dipanggil Kulan alhamdulillah masih hanya Bapak Jaro Anto tuh ganti ngaran mah bebeja nah sanu ganti ngaran ciki nama saya Anto biasa dipanggil Kulan coba segera aing Anto Kulan Anto Kulan saya adalah salah satu penggemar bunga Haji Roma Irama. Alhamdulillah saya telah datang bersama Son Eta untuk menghibur. Salah abisnya. Saya di Ciwitan mah makin letik sih bukan. Ini bahaya kan. Gus gagah ganteng sih tapi nggak salah bae ngomongna. Sana salah. Saya ge nyaho Oma Irama mah Son Eta. Ya. Saya salah satu penggemar bunga Haji Roma Irama telah datang bersama Son Eta untuk Soneta di Jakarta jauh ting jong aing mawana. Ayo jadi make Soneta emang teu meunang. Soneta. Alah, tiba make spasi seeutik sial. Oh udah terus. Dan alhamdulillah saya diundang melalui WA oleh Pak RT 1000 yang telah mengundang saya dan dia salah satu udah menganggap saya sebagai keluarga. Alhamdulillah. Sombong. Kenapa sombong? Bohong. Pak RT 1000 eta geus nganggap saya sebagai keluarga. Tuh nyateng aku. Teu nyaho. Terbukti cong aing kamari ulin ka imahna. Poing diketok-ketok lawang anu muka. Assalamualaikum nu ngajawab buka be poing lawang aing langsung masuk ka jero. Badan Pak RT di dapur karak datang. Nah langsung ngomong dulu aing. Keluarga. Aing dianggap keluarga. Yuk gereji. Eta mah lain dianggap keluarga tapi ngusir. Buku Pak RT 1000 ngomongna keluarga. Gak diusir. Masa diusir tanya ke Bajaro Arna. Bajaro Arna emang langsung keluarga diusir? Keluarga lain keluarga. Maksudnya keluar enggak maksudnya gitu. Ya. Cuman siap banget aku maling.
Tapi nggak apa-apa, saya tidak dianggap keluarga juga, tapi saya menganggap keluarga kepada Pak RT Sarebu. Ya semua dong. Ya, seharusnya di malam ini saya tuh ke Bandung. Aduh, kayak panggilan. Berhubung saya bingung ke Bandung, keluarga tidak punya, nu manggil ge eueuh, akhirnya ka dieu. Saya jero mana kumanya? Aya bayawak leg kabak dah. Kenal? Atuh rek kasih ke Bandung jadi pengemis. Aing mah ngabejaan, Jong. Yang bisa curhat sombong. Tapi alhamdulillah penting iya atau boga job. Terus Ulah curi katuh. Ulah curi. terus Jong. Terus dan udang terus. Goblok sih. Ulah curi isin. Pak RT, Ojong mah geus ngomong tadi cenah nyana mah moal mikiran bayaran. Moal. Pan goblok teh jelema. Moal. Sia lamun moal mikiran bayaran anak urang jeung pamajikan urang keur nungguan di imah. Kan tadi RT dianggapnya Keluarga. ulah mikiran bayaran. Ah, bener sih RT. Si ieu mah si Haji Pak nah Haji sa? Haji Aib. Keluarga kene. nu hajatna. Ulah mikiran bayaran. Oh ya, Aisyah teh mikiran bayaran ka saanu mah eta Lamun aing mikiran bayaran tekor. Aisyah takor kumaha? Anu kudu mikiran bayaran mah Pak Aib jeung eta 1000 nang aing mikiran bayaran mah nya eta palampang aing lumayan. Aju bangku aing lumayan aing rugi kudu panggilan ge sakitu. Terima kasih abangku. Kau memang pahlawan. Mending beli baygon to. Waduh, parahan bayi parahan koleksi aja itu. Gimana anggapnya pas udah koleksi, kok saya lah. Nah, Aisyah minta maaf ke aing. Sia minta nyakalan ke aing. Goblok. Abu, siapa kasih ya? Kolot yang cekelan. Kuntul dia. Dia. Kolotan aing meureun. Iya tilok nyawa sejarah ya Pak Jaro. Cek sia kolotan sia. Pan saya kakana Sia lahir tahun sabaraha? 73. Aing 80 kolotan aing. Toh atuh batu ge nyamun kolotan aing meureun. Kolotan aing lah. Sia lahir tahun sabaraha? 73. Aing 80, 70 jeung 80 lobaan mana? 80. Berarti kolot. Aing salah bang aing cekelan nih. Cekelan nih. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Can. Alhamdulillah. Pada sih tetap alhamdulillah baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang bersyukur itu apa adanya. Ya kan? Tapi kan orang assalamualaikum lah coba. Iya. Pak Jaro tuh di hari tua itu dia pedagang aya lumayan orang assalamualaikum kayaknya kita naon. Tuh dari kanan ya aya. Tuh ibu-ibu keur ngais tuh. Udah balik Halo, baturku monyet. Tah. Tadi itu ucapan salam assalamualaikum heula. Dia cicing atuh. Atuh tah tukang tenisi segala kabeh tah bagian-bagian peralatan kurang ujung bacana ucapan salam heula assalamualaikum pan ngeunahan lamun misalkan assalamualaikum kan urang ngeunahan lamun misalkan Kuring pagahan lain maksudna mun misalkan urang teh assalamualaikum sorangan kan ngeunahan jang urang misalkan datang Asia teh dia tah. aing mah ngabeja Apa jaannya 100 pekos kareta sia mah. teu mah sorangan begini Atuh lah sareng bensin. Assalamualaikum. Jupe. Alhamdulillah. pan Jupe mah geus ninggal Aya kene Jupe. ih Jupe sa Jubur peot. Peot jubur. Ampura punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu gerimping saya. Perkenalkan nama saya Ocong. Biasa dipanggil Cicing. Baik. Hah? Baik. Sia aing tadi teh cicing di ditu. Hah? Ayeuna sia ngomong teu bener. Sanyaho aing lamun misalkan dipanggil eta teu kulan ge naon teu naon ge apa? Kunaon sia cicing? Iya. Saya nama Ocong biasa dipanggil Cicing. Hei. Apa naon atau cicing atau iya? Saya nanti dipanggil. Atau biasa dipanggil kulan. Anto. Kulan. Panggil aja. Ocong.
Teh, tadi saya tadi saya Maya ini mah teh ya, ini mah bingung musik musik. Jeung RT mah gelut-gelut lah. Coba gedeun. Ojo. Ini RT kita kuat. Enggak, alhamdulillah teh, awet ngora begitu mah teh. Mudah-mudahan tehnya. Kira nyandung. Weh. Ngomong. Biasa dipanggil cicing. Woi, Ya. Jong. Ya biasa ocong dipanggil pendekna ocong, panjangna Aya. ocong, surocong, marocong, tukang pancong, nagoloncong, ayah pocong, dicong-cong, cong. Enggak beak mal manggung deui cok-cokan terus. Nah, para bapak, Woi. Si non make parab. Para bapak teu make B. para bapak, para ibu, diparebeun ka bapak, diparebeun ka ibu. Nah, para bapak, para ibu, para budak mancan meuli, kita beak ku atuh dicokot. Hanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga kepada orok-orok. Oroknya bakal gede kayak ngadengieun. Cicing mah kumaha nya gitu ngaganggu. Terus. Kepada orok-orok dan tidak ketinggalan juga kepada yang di dalam perut. Woi. Bakal keluar. Benar. Kayak jelema. Iya. Dan juga tidak ketinggalan kepada yang lagi dibikin malam ini. Ya nyawa jadi jangan teu batur. Eta bade kan urang ngulik kan gede. Gempa susulan. Hah? Gempa susulan. Kata acara nanti. Iya acara nyudatannya apa artinya? Nikahannya. Jahan. Saha kan nu ieu anu hajatna saha? Bapak Haji Aib. Haji Aib, Bapak Haji Aib anu nikahna saha? Depi eta anaknya. Haji Aib. Jadi nu hajatna Bapak Depi. Aja tuh Bapak I. Bapak Aib. Bapak Aib anu hajatna. Memeriahkan acara resepsi pernikahan Depi. Depi anakna Bapak Aib. Bapakna Aib mah lain anakna. Bapak Aib Nikahkeun. nikah Neng Depi Depi anakna Aib. Aib mah bapakna lain anakna. Tadi nanya gitu kan? Tak benar. Kan Bapak iya pernikahan. Hajat Bapak Aib. Ngawinkeun Anakna awinkeun Depi. Depi anakna Aib. salah. Aib bapakna lain anakna. Wah, biasa Pak Aib jadi anaknya Devi Bella. Oh pernikahan tuh. Dah pernikahan. Alhamdulillah. Pan aya perbedaan lain. Naon? Pernikahan jeung perkawinan. Pernikahan jeung kawinan bedana naon? Ngucapkeun anak. Lah soro beco. Beda ngucapkeun anak. Kumaha tah? Lamun kawinan, Kumaha? misal panganten. Panganten lalaki awewe. Ah, biaya bebas ya naon teh lah. Udah itu tuh. Oh nya. Pandangan moal. Udah. Balik deh ke itu sih ya ketemu madang loba Tolol. Selamat menempuh hidup baru. atuh emang kos gitu. Perkawinan Sarua bae beunang mun datang ge. beda. Maju. Nyunatan beda. Kumaha? Ngucapkeun na. Aing panganten sunat. Nah. Boleh ya di sunatan aja. Pakai kampak. Selamat menempuh bentuk baru. Naon sih make menempuh bentuk baru naon sebabnya? Bentuk baru di sunatan. Kumaha? Tadina kuncup. Heeh. Dikereut. Heeh. Lain ngelepot. Heeh. Aya halaman. Baru eta. Heuh sih bener. Tapi kawin jeung nikah aya perbedaan naon teh? Aya mengandung hati. Oh aya pernikah kawin eta jeung nikah aya mengandung hati. Mengandung hati. Tina naon tina huruf-huruf kan kumaha? N I K 5 huruf. Mengandung hati hiji-hijina. Oh. Nikah kan. Lamun N. Niat karena Allah tuh. Jadi Jadi niatkeun karena Allah neng ujangnya supaya rumah tanggana berkah. nah nu kos ge dilok berkah ieu niatna kana nafsu. Yang mulai sinden dicolok, mulai sinden dicolok. Baheula nya. N N. tadi geus niat karena Allah. Nah, N. I. Iman dan takwa.
landasi hati orang ku iman jeung takwa insya Allah rumah tanggana bakal makmur. Landasi tah ieu mah landasan ke PLP ya. Etika Keluarga sakinah mawadah warohmah. keluarga sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Leusan eta mah. ANIK A Ajak ke kamar. H Antem jong. sebenarnya hantem bae. Dia tuh hook nang meuli jeung mahal-mahal sakit ge bawa jutaan eta. Eta nikah kawin aya keneh. lamun kawin K Keindahan milik kita berdua. Cek panganten. ai batur Kontrak abe. A Amanah tetap dijaga, ikrar janji. W Walaupun senang, walaupun susah kita jalani bersama. I ikhlas menjalankannya. N Nonggeng hayu nang kara kayu. Lain, nu kumaha ge kajen sih buka-buka nyana asal digantungkeun wae. Pak RT 1000 tadi ngomong di ke saya. Naon? Tok bener tuh sih si Ocong asli orang Sunda. Asli dong. Ocong kurang teh bener Ocong mah asli orang Sunda Tangerang. Lamun nyana asli ti orang Tangerang, bejakeun ka nyana coba bahasa Indonesia kan lamun bahasa Indonesia kata siapa? Nah bahasa Sundana naon? Cek Pak RT ngomong gitu. Naon tah bahasa Sundana kata siapa? Cek saha? RT ngomong aing. Heeh. RT. Heeh. Aing pan kapan ngajadikeun panjang nyana. Ocong asli bahasa Sunda teh Sunda. aslinya mah Sunda Tangerang teh. Itu lamun misalkan kita bahasa Sunda ya pan Jakarta kan kata siapa? Lamun bahasa Sundana kata siapa teh naon? Cek saha? RT. Heuh eta jawabanna cek saha? Cek Pak RT ngomong ka aing gitu. Wah, sana botak aing sana ieu. Ya, aing kamari pernah ronda toh. Ke mana? Ronda, Oh pernah ronda. kuliling biasa pan ayeuna mah zaman-zaman kos kitunya. Oh. Jadi orang kudu ngamankeun lingkungan urang. Iya bener Mang. Ngamankeun lingkungan eta memang sarua jeung urang ibadah. Ronda aing pucing-pucing. Oh ka mana rondana? Malam Jumat. Iya. Biasa bae kuliling kampung. Iya. Ja RT 1000 kan amanat tapi itu. Mana caang bulan. Aing leumpang bae ngikri. Katepok. Aya awe jeung lalaki lempang duaan. Aya awe jeung lalaki numpak duaan. Tujuan ka kebon. Makanya di kebon saung. Ayo Di jerona aya amben bale. Wah cek aing teh bebat teu bener jelema ieu. Iya, iya. Memenya ka kaung aing motong jalan leureun. Tuh, nepi ka saung aing asup. Ayo. Wah deuk ka di jelema masalah ieu. Naik ka luhur aing. Naik ka Di luhur aing ngadapan ka stok keki we ieu. Siap. bagus Mang. Penting orang bisa nyelidik itu Udah jelema. kebol datang awe jeung lalaki duaan. Bah. Nyaca ambulan ka deulin. Aing mah siap we cek bae ieu. Pas si handap ka dibalik tok gulai we astag. Eta awe jeung lalaki. Pas gulai awe na ngajak eureun. Kumaha? Neng ngomong ngalaku kelas yeun reuneuh. Bagus berarti imanna masih kena kuat Mang. Nang lalakina tolol. Tolol kunaon? Ye. Tenang bae neng. Lamun neng reuneuh mah pasrahkeun bae kanu di luhur. Eta aing di luhur ka turun. Aing tolol amat sia. Aing dibade ngasaan henteu. Noel henteu kita tanggung jawab. Teu hayang aing. Sia teh awewe. Iya nu sial jeung nu tolol. Sia nu sial jeung nu tolol. Lalakina tolol. Mata ku di luhur aing sieun ju. Lalaki eta ngomong pasrahkeun baik di luhur eta lain ta sorangan PA. Kasatu. Tapi ke Allah. Emang aing nyaho Allah dulu, aku di luhur mah aing doang sorangan. Kumaha sih sia? Anu di luhur kan sorangan. Tapi di luhur sorangan di mamana ge aya. Eta nya Allah cok maksud pasrahkeun ka di luhur, pasrahkeun ka Allah lain pasrahkeun ka sorangan, sorangan kudu turun. Aing doang di luhur mah aing teh aya Allah, aing doang jeung cak-cak jeung toket di luar. Dibawa ke mana budak? Tema RT. Bagus. Iya dong. Berarti sorangan tidak main jaksa sendiri. Hakim. Alhamdulillah. Iya. Atuh lah ngomong beak di sini. Duh, yang jualin. Ini. Ya, jawabna penting ieu doang. Di bawah S jam genep. Dibawa ke MRT. Eta budak awewe jeung lalaki, tapi sorangan hebat tidak main jaksa sendiri. Hakim. Tidak main jaksa sendiri. Hakim sendiri. Setiap ayah hakim pasti ayah Jaksa. nah geus eta Terus sama siapa ya? Jom genep isuk-isuk. isuk amat. Oh aing Nanti udang nyencan. Hayang geura beres. Oh, haju kumaha? Aya anjing nu geuti bae. Anjing. Oh, Pak RT bener Ngalamun. miara anjing. Oh, Haju.
punten cicing bae rehe anjing pula sileup gitu pacar baturan masih ya. sekali dia ngomong punten nembalan Cuma kena cek urang mah mangga meureun bisaan anjing ya anjing nyawa mangga nyalain padu bae. lain disebut punten nya hop sih je Terus Pak RT aya aya Bu RT aya aya ayah ditanya iseng kurang kumaha. keur naon eta ibu RT jeung RT jawab anjing Jorok sih ya anjing jawab budak letik doh. anjing jawab Jorok. Atuh anjing geus kita kudu praktekeun. ya kok gitu sih Partai aya. Berarti. Partai yang partai kenaon. Tapi bagus sih lamun dipraktekeun keduaan mah ya. maksudnya Weh, cong, saya lamun kos ieu misalkan urang praktek duaan cong masalah anjing jeung mocong bisa tenar aing yakin. ilok dok Lamun geus tenar mah cong geus teu kudu mikiran duit. oh Duit udah datang ka imah urang. kudu kumaha urang Enak ieu. Sugan di dieu ya aya produser. Nah, urang perankeun duaan. beut ya Sorangan jadi anjing, urang jadi ocong. Mun di sieu teh di aing nu bukan cerita mah aing nu jadi anjing sia jadi anjing Anu jadi anjing eta peran utama. Di mana ge peran utama, malah mun geus tenar peran utama pasti nu tenar. Moal mungkin anu sejen. bener ya Lamun saya jadi peran utama cong yo loba duit cong, penggemar saya ge loba. asik Contoh misalkan sorangan geus tenar, jegar bae sorangan naik mobil. Naik mobil lagi anu roda. Wah, pokoknya bagus lah. Pas sorangan teu turun di mobil, eta penggemar sorangan geus loba nungguan. asik Pas sorangan turun, jedek, wah langsung penggemar sorangan anjing, pan hebat. hebat mana aing sebut anjing itu ocong jing mana anjing Peran Bapak Haji Bolot disebutna naon? bolot Peran Haji Mali. dumali Nah, siapa peranan naon? anjing Masa sebut Michael Jackson kan mungkin. aju anjing Lah, mung lah siapa jadi anjing di mana ge anjing mah jore mau uduk kaset. mung si anjing Aing anjing. Balik aing lah mau. saya anjing lah anjing Suwe ya. Non koset tenon itu kabel. main dari gundu jang karuan Jang. Gimana sih? iya dusun jadi anjing Oh, aing. suwe kita ongko aing cerita ongko kos kita jadi anjing abun main meng beureum Asap ya anjing. Mantep. Enggak. Leungeunna tuh. Anjing makan kieu leungeunna. wah si anjing lah Balik aing. oh aing anjing lawan lah Aing ngocong. kita bocah kan main lain nelekan atau nelekan yang di kieu lah aing miskin Bingungan ya nih jelema atau naon ya. apura Pak RT jadi anjing heula nya apa jaro Pan ketenar sia cong. oh geus aing anjing geus aing lah geus satu geran atuh Ya penggemar siapa sia turun di anjing ikhlas henteu. ikhlas ayo ikhlas Bangunan dan amat sih. Aing ngocong ya. Aduh. Isuk teuing aing ka mahal teh ieu. Mangkaning urang mana mangkaning candaan mangkaning kabur masa anjing ngomong aduh eta saya nyebut mangkaning aing teh nyaho mangkaning saha bahasa Sunda mangkaning bukaning jengkel jadi anjing aing oh jengkel jajang aja kagak leungeun atuh aduh aing isuk teuing isuk teuing yang kamel teh ya pasti teh can harudang jeung pamajikanna ini kayak anjing buduk Pak Edok pensia pambaleduk sih enggak selain anjing buduk deui atuh anjing naon tuh anjing buduk pan geus ubaran paling ku salak 88 siang enggak usah jore ya jore deui atuh dek anjing naon tuh tapi ulah buduk tok ulah
Jadi tuh menang. Anjing herder. Balik aing lah balik. Bos anjing buduk aing. Aduh. Sup teuing ke mah RT ya. Pasti RT jeung bu RT keur hareeskeun. Leungeun atuh leungeun. Naon? Eta sih ngocok-ngocok kitu mah. Atul. Bae boga batur tamik tah. Atul. Atuh mah atul bae sia atuh dulu isin loba jelema. Atul. Isin cong loba jelema. Atuh mah nyaing atul kikieuan. Garoan meureun. Heueuh. Aduh. Udung can siap anjingna. Suka ingin mati pasti betul jeung dua teh keur hareeskeun. Punten. Pinter ya anjing. Saan. Nuhun AA. Ye pan ngomong sih. Balik deui ya. Aduh, leungeun. Isuk teh ingin kamar. Dia pasti Pak RT jeung dua teh keur hareeskeun. Punten. Wede, cekena mah mangga beureun. Pak RT ya. Bu RT. Pinter. Pak RT jeung Bu RT keur naon? Daek bek dilalaga sama cong. Iya dulu nukin ngalujak ka dulu ya. Pokoknya aing mah teu ngaki aing mah. Jadi anjing sia. Jadi anjing aing teu hayang. Yuk. Naon. Atuh mana sia jadi Naon. si anjing aing ngocong. Aing ocong sia. Anjing. Ayo. Si anjing. Aing ngocong kumaha sia ah. Nges yuk bener. Iya. Aing loban ka cong di dieu. Ajun ayo. Yuk. Ada si AR. Cin. Jangan mandang aku malu. Jengkel aing. Ku bae. Tuh leungeuna. Leungeuna kos kieu aing dari kita. Leungeuna. Dadang. Berhasilnya kadieu. Ayo, leungeuna. Sia masak teuing. Heh, anjing. Leungeuna kieu. Tah. Cara lain. Anjingna lebay lah. Kos aing ulah kos awewe. Anjing kalau bating ulin jeung awewe Maju. aju kos kieu Kos kajian aing penting membalas. Aduh. Sepi Pak RT ya. Masih HS kali. Aduh. Anjing apa peduli ya? Anjing mah lucu mah bedul mah kos awakna kos bedul gede. anjingna bongsor Oh. Anjing mau pakai topi. Wadaw. Astagfirullahaladzim. Orang gitu lupanya. Masya Allah. Anjing nabuk narontok. Anjing botak. Hai, sepion. sana mah sapion yang mau Aduh, serap, pantulan lampu serap. Serap, lampu, sepion. Ada laki gitu nyai be. Mata. Sepion. Astagfirullahaladzim. Nyai ke mata serap. Sepion. Oh. Suganta sepion orang siang mah botaknya tembus. Aduh. Ente sepinya. Kemana ya? Ay, ada anjing. Lebay. Ya, belum abang anjing dia. Punten. Anjing lebak kutuan baru. Ya. Ke rumah saya. Punten. Dah. Oh, nimbalan. Mangga, cenah kitu meureun. Pak RT aya? Aya.
Bu RT aya. Kenapa nih buat Pak RT? Wah. Hei, ngomong-ngomong lo bahasa ka dia. Apaan yang kali jam? Wayana aing minta mandor atau RT ka dia atau biarin. Sarua bae sia ge cek aing melak dangdeur sia aing lakui. Pak RT. Nek main gundu moal. Udah kenaon. Oh nyok kue meureun. Ya. Amis Budi batur mah. Tengah tuh ibu. Lamun cenah senyum huntuna praketkeun. Woi, tok, gagu. Tanya buga mana Gagu. Nyuruh tahu sih ini. Kemana? Oh, ndek nyasang kata tundun. Ndek nyaya. lamun cek jelema gagu mah endek ka ditu. Jeung saha? Sorangan. Tuh. Naon? Lamun cek jelema gagu teh ieu teh hijian. Sorangan. Hijian. Kita sorangan. Coba siang ngitung aing ngitung. Coba. Hijian, duaan, tiluan, opatan, lima. Oh. Coba saya sorangan. 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 2 ruangan, 3 ruang, 4 ruang, 5 ruang jeung dapur. Makasih. Oh, Apujay turun ya. Ablek Apujay turun. Mana banget sih? Oh, aya. Udah. Beredohan mah juga lupa. Udah. Coba aing tanya ke Jam. Lu malah cerik. Aisyah nyuruh termos aing. Oh, kata ini. Dah. Aing maneangan kadi-kadi tu Allah. Nembos ya termos. Ya kain aing doang mah edan ya. Itu ada kan edan di mana ya? Nempos ya nempok. Sok bereskan kusut lah. Yang diut. RT aya. Nempok toh. Sia nempi. Termos. Tuh. Hah? Termos aing leungit aing maneangan kadi-kadi tu ditambah Allah bae. Aing mesin nular edannya siapa lah nggak edan kan? Siapa yang kampung edan jong? Aing neangan kadi. Sampai kasus selip kasur Allah. Aduh. Aisyah nangan termos atan nangan tumbila. Ka jero kasur. Cek makolot aing. Makolot. Kita naon cenah? Jangan termos ditulai. Cek emak. Oh. Makolot. Makolot beda deui baca emak. Naon cenah? Anu kolot beda deui. Cek emak naon? Cek mana yang ngantar bos itu? Cek kolot. Cek kolot nanti lah saya di mana? Nanti yang ngantar bos. Cia teh eling. Niangan make naon? Atau center. Center. Heeh. Mana senterna? Iya. Ayo di dia. Tadi kan dicekap bisa center lain bakal. Ayo di dia. Tadi kan didinya gua bisa center center ada. Woi, lain tadi mah oh baca. Gua mau kudu ka dieu ku sia. Hah? Gitu ka dieu gua ku sia. San lawa. Sia Sia, tapi sia nyokotnya, poloot sia. Aing maneangan kadi itu Allah. anu mawa ka ditu ka dieu sia. Aing neangan kadi itu center aya termos Allah. Anu mawa saha? Sia Sia berarti maling ayo. maksudna aing. Oh, berarti sia karena Ibu Pak RT jeung Bapak Pai. Aib. Aib, Bapak Aib. Aing nyanyi mana? Bah, nyanyi awak leutik itu yang nyanyi kumaha sorana sia. Sia mah awak lempeng jasa lain kos aduh kos pager. Ya, atuh lain aing awak aing kos pager kos sama aing. Nyanyi naon?
Pada hari Minggu rungutut. Pada hari Minggu kuturut. Tadi Pak RT Sarebu jeung Pak Jaro PRW minta anjing eta. Pak RW. Pada hari Minggu rungutut. Saya penyanyi saya jauh ke Irang salah kene bae. Pada hari Minggu kuturut. Rungutut. Kuturut. Rungutut. Kuturut. Rungutut. Rungutut. Kuturut. Butuh bila sih jam sakieu cok. Pada hari Minggu kuturut aya ka kota naik delman istiqomah. Yo istiqomah jeung teh sia. Delman teh delman lain istiqomah. Naik delman istimewa dan istiqomah istimewa. Emang istimewa? Oh. Emang delman anu istimewa? Nyanyinya gitu dan istiqomah non salat sia. Naik delman istimewa ku duduk di mukena. Ini bisa jadah sia. Eta teh duduk di muka di samping lain di mukena. Sampingna apa? Lain di anjing we. Ku duduk di muka. Ku duduk di samping. Mah? Pak Singkus yang sedang bekerja. Semua tolong ngesia cong. Pak Kusir. Ganti ngaranna pangkus doang, teu make sir ayeuna mah. Aku ngasih we lain ieu. Kamari panen tumpeng. Sia teh nyaho. Sama kan nya. Pada hari ini, hah? Minggu udah ke mana? Jalan-jalan ke Citra. Bae eta. Lawan jaso kolot-kolot budak. Salah kena gue yang nyaho. Ayo bener. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Eta mana ke mana nya teh ilu? Mana? Mana ketabrak kareta. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalan. Coba. Hei, tak tak tuk tuk tak 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 tuk tuk tak tuk tak tuk tuk. Siapa mantak lalu pakan nunggu ngadengekeun. Si kunaon si cok marahan bae. Coba tadi. Pada hari Minggu ku turut aya ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Benar. Ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk gitu. Kuda sia komplit sukuna nu aing ngepedok. Ini tak tak tuk tuk tak 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 tuk tuk tak tak tuk. Eta emang kuda anu pedok we. Iyalah dina bambu. Ganti ini lah. Ganti. Mending ajaran aing nyanyi mah. Mana? Ajaran aing wae. Di mana? Belajar sekolah aing poho. Nu A I N ini dibaca ini. Saya gitu bisa. Oh eta. Heeh, aing nu ngejas macanya. Aing dak detik. Heeh. Saya budak detik. Aing ngojong ini. Heeh. Nyanyi. Kumaha N ini. Terus dibaca ini. Ah, gitu doang sih Inggris. Terus gitu. A K U K dibaca kaku. Aku belum sekolah belum. Pangka aku kaku. A K U aku. Ayo bisa lah. Oh, bisa kan? Bisa kan? Luturkan doang kan? Luturkan aing doang. Siap. Cina ke mana? Nyanyi di beloknya udah balik. Cina luturkan sia ya. A I N ini dibaca ini. A K U dibaca aku. Monyet dibaca monyet. Coba satukan. Ini aku monyet. Ya, silakan yang mau lempar kacang, yang pisang silakan ya, Pak Jarot, Pak RT. Langsung marang kecok. Ain kolot. Ain kolot pulang aing sebut monyet ku sia. Apa emang gitu laguna? Tapi ulah nyebut ain ini aku monyet. Emang
naon tadi kan bener kan? Coba deh. A I N ini Dibaca ini. A kuku Dibaca aku. monyet Dibaca monyet. coba satukan. Ini aku monyet. Nah, yang melempar kacang kenapa? Ayo nyanyi. Ayo. Udah pensiun. Di bangnya. Maaf nyet, kesinggung lah. Ayo om itu aduh monyet. Itu nyet penundutan untuk aing. Ngawan ya batur nama. Ayo, IN ini dibaca ini pasien bukana. Ayo nak Isukan bari minta gaji ulang. ngomong gitu mulai pan di siapa lagu itu ya itu agak pak. 1, 2, 3. Naon eta? Inggris konyol saya banget lembur ke. 1 1, 2 2, 3 tembang. Dok asin, tongkol, japu tak kadinya Inggris makin. mending ngerepon aduk-aduk lah. Ayo IN ini dibaca itu amat sih nadana cong, lu nadana tuh ngaun. IN ini Dibaca ini akuku dibaca naon sih ak. Lain sih kalau amat sih cong ak. Ak. kumaha ini nyanyi. Lain yang bahasa ayo ak gitu. Anak-anak ini huruf ak. Ya Allah. Siapa mah protes be kumaha ini sih lah. Anak-anak ini huruf A. Iya, Bu Guru. Anak-anak ini huruf A. Kenapa dia Allah? Ayeuna K. kauku. Nah, Coba lagi. balik deh. IN ini Dibaca ini. akuku. Ini bawaan aing udah mah. Hese aing mah. Aku ketukan hese kan. Aing bisa apa aing mah. Bawaan aing. Dia sekolah di mana sih, Cok? Ampun aing mah. Garugu gidinya. IN ini Dibaca ini. Buat diapal. kauku. Dibaca aku. Mau enyet. Dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet aku. Salah. Naon? Lain eta. Naon? Coba IN ini Dibaca ini. kauku. Dibaca aku. Mau enyet. Dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet aku. Aku ini monyet. Atuh hos yang aku monyet ngomong ke aing. Ya kalau tidak lakat gorakas ya. Terus nyawa sih monyet ngomong ke aing balik ah. Atuh pan. Akuku. Dibaca. Wah gawat ya sana penyakit ya sana. Ya. Untuk emek ya nama. Weh, Din, Asia di mana sih? Sia sebagai anak buah anu nerima gaji tiap bulan di aing kunon balik di heula pan aing can balik goblok. Aing di bae kenalin. Dah, beungat aing kudu kieu teh ini. Masalah gaji mah bro bisa ditambahan, bisa negosiasi ke aing. Aing bos sia meureun urang kaya. Kalium salaman banget sia. Siang minum belum kainan nyeblek aing itu. Tolong salahkan berarti Pak RT tuh. Ulah ieu na teu kaditu ke ulah kabeungeut aing sekali. Aing minum. Kedeng din ieu orang bongbok jeung oretana gelut ya. Aing geus lah pokona mah sia gaji mah gampang jeung aing. Masya Allah saya teh nyoba aing orang kaya ta mobil nu di kamari beuleuman bae geus teu kapake. Ulang ngomong-ngomong gaji sia jeung aing mah setan doang. Aing. Siap. Mana sama longon sih? Atau imah eta gedean nu kitu gitu. Saha eta? Hah? Saha? Eta Saha? awewe. Atuh awewe ngaranna. Tanya aku leuwih bae menyawakeun. Tanya ke Teh, yana saha? Naon sih? Kowe teu kadenge sia ngomong naon? Kowe nyana ngomong naon sih? Je. Itu buku sih. Ngomong naon manehna?
Tanya aja. Depan aing teh kadenge meureun. Ditolong. Sian ya kenapa cekadengnya komo aing. Aju barangna ulah poho urang ka langsung ke stasiun kareta. Geus teu ngarti aing naon kareta leumpang ngadapang gitu. Aing mah hayang ngarangtung kabeh. Isu kurang iseng. Mana? Ka stasiun Tenjo. Balik na. Nompo kareta leumpangna kieu kabeh. Aing mah kurang kaya kata limbang. Aing haliwu pangceklankeun. Lamun geus balik ti heula udangkeun pamajikan aing wayahna eta. Ucing berecikeun cenah hari. Sombong ngobrol aing sia. Belagu hidup lo belagu sia ucing berecikeun. Dua sore denge hap-hap keur ngomong ka mana. Aja bejangkeun ka pamajikan makanan kesukaan aing gorengkeun. Astaga sia diri sia 3 tahun gawe jeung aing teu nyaho makanan kesukaan aing. Eta goreng delan. Lai, ucing chicken delan. Tenang din gaji. Haliwu aing ih. Coba ceklankeun haliwu. Panyawan haliwu bawaan lu buat tes ya. Geus tenang we si jeung aing nyaho meureun duit ambalaya di kasur. Eta si nyaho tuh Mila. Pokokna mah jeung aing mah geus aman. Haliwu aing mah ceklankeun. Pokokna mah jeung aing sia lamun teu naik gaji pokokna mah ulah sebutkeun ngaran aing. Kieu li. Usaha aing di mana-mana. Kunaon? Din. Halo. Udin cicing bae beulonnya. Apa? Siapa naon si cicing bae? Udin. Udin. Atau mau ngomong belaon. Emang benar? Apa sih Allah? Kalau dia asep-asep ke Elin. Chicken delan akan ke sia. HP aing mana? Tuh punyanya. Ya, apa sih di? Apa sih ya? Gagap. Begitu cara naco. Maksud lu? Aing nyaho sia miskin. Lo kok jangan bawa status aku dong. Atuh aja jalan banget sih jeung bilik bagusan mana? Bilik. Maksudna sia teh nyar nafkah teu bener maling HP aing. Lo kok Nyar nafkah nu bener dong. kok mau balik sih? Aneh numikeun ka Aing keur telepon yang si Udin. Kunaon aya di sia? Pasti numikeun. Lah ya emang aing mikeun. Emang aing mikeun. Tuh aja. Tuh. Nah, sia modal kayak gedung lain. Modal sih jeung aing gedung sia. Tuh sih kene lah mikeun kain ka muda. Di aing mah kayak eta tadi mik penyaho. Apa dibikin kain? Penyaho aing mah Kok na sumpah we. Geus orang langsung ka RT 1 juta. Ada 1000. Kurang 1000 mah teh jadi 1 juta. Iya HP ku sih. Embung teu ngarti aing. Ka kantor polisi embung. Loba nu deuleu. Aing mah anti sogok. Loba nu deuleu. Mana saksina? Supaya ada 1000 deuleu tuh. Coba tanyakeun. Teh emang bener urang naik mikeun. Itu atuh nya nanging. Lah, bener. Mikeun nyana. Itu Si kene. embung. Renggeus damai-damai lah. Noh, damai-damai. Yang si jaket anyarkan demi bae. Nang beli tadi di toko anu. Siapa make naon lamun dibikin ka aing? Make naon? Udah jangan mikirkan aku makannya jeung delan ieu. Bager. Heeh. Iya, siap-siap. Bapak dibikin ka aing. Ini mah bakane di mah. Jangan gitu li. Nuhun. Ya HP sih. Oke, sia make naon? Hah? Sia make naon? Ya udah. Jok diberi HP segala cok. Oh, dibikin kabeh ini. Lain diberi HP. Bagernya. Baker lain aing baker nya nu edan. Kanya bandanya na kabeh. Naon sih? Sia boga cabe itu. Tolong lain tukang cabe gitu. Oh, coba ga. Boga. Ih, belangsak amat sih cok cabe doang itu boga. Aing nu teu buka balangsak sudah minta beunghar gitu. Saya gawe jan. Jan, Hah? Jan. Si belon amat kolot-kolot lain gawe. Anak pamajikan pada benar huut. Aing teu gawe kalau sia kudu ngalamun mikiran naon sih ya. Tuh, anyakeun tuh. Naon? Aing teu gawe boloon cenah. Atuh sih kun teu kawe belon deui. Oh, ieu gawe. Kawen kayana sebenarnya. Saya gawe mah jeung aing lah. Tampang-tampang kosia, saya daek di bandara gawe. Oh, daek lah, beri ke Cina. 400.000 sajam. Tajam. Lah, paling jadi pilot. Oh, tampang pilot banget sia. Oh, jadi Naon? tukang parkir teh kapal. Mau bisa. Gampang gawena. Gampang naon? Niupan kapal dong ngabe hiber. Hayang teh 5 juta lo. Siapa lagu amat cong bang diberi pegawaiana? Atuh niupan kapal aing disuk-isuk. Kapal mah teh heueur sumur aing gede kieu. Aing daek cok, aing daek. Daek Naon sih kawe?
di depan kapal. Enggak selambung mending di pasar banyak. Ngaluarkeun barang. Nah, mereka daek. Tapi murah gajina. Aing wani sapoe paling 500.000 ti jam 7 sampai jam 4 sore. Aja lah, penting mah halal lah. Heeh, gitu atuh. Mulai ti isuknya ti jam 7 di pasar Curug. Makan barang. Heeh. Oke. Paling ge besi, semen, beasnya paling ge nya. Pantesan ka besi-besi sih. Malukan barang. Heeh, ngaluarkeun barang. Eta barang ada. Lain kadinya jurusan aing. Sia cicing di hareupeun pasar di jam 7 sampai jam 4 sore. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak lah lewat. Jadinya sia gawe, kaluarkeun barang sia Bu ieu. Mau panen perasaanku. Isuk-isukan ke pasar. Terus langsung Langsung gua di pasar. ibu-ibu, Ibu-ibu lewat. ibu-ibu lewat. Kau jadinya. Bu ya. Kan ocong bengkok deh. Buka uya. Ayo. Kau bukan nomor. Udah pentas. Aing boga duit 200.000 ya. Udah main kau mau ke barang. Aing mah nek mere pertanyaan doang. Setiap pertanyaan 50.000, sia ngajawabna cukup hiji. Cucurut bae, geus. Ya. Deal. Curut. 50.000. Masuk mulai pertanyaan pertama, Cong. Ipis cucurut dong. Sia mau udang esok mandi. Mandi. Atas mandi ngaca. Ngaca dong. Dina kaca aya naon? Cucurut. Mahina saya kain. Mana aing sebut cucurut? Padahal di kaca mau aing mah kan. Wah, tenang ada pertanyaan. Tapi kan aing cucurut. Setiap pertanyaan jawab benar. Cucurut. 50.000. Tapi banget aing cucurut di kaca. Cok. Lu penting duit. Ayo, kajian geus, beungeut ka cucurut teu. Atuhan geus teu ieu kucuri heuh. Lu penting duit. Hese. Aing cucurut. Masuk pertanyaan kedua. Boga pamajikan. Gelis. Alhamdulillah. Senaon? Cucurut. Aing bae kaji cucurut. Mana bikang cucurut deui? Mahina ke kain. Ajeun, nu penting duit. Bikang aing cucurut lai. Aku bingung gelis teu. Gelis kan? Cucurut mah. Oh, cucurut teu. Atuh henteu ieu nu penting mah duit. Iya. Ya, aja. Oh, mama, hari ini kau cucurut. Geunaheun kan 200.000 sajem ge henteu. Cepet cucurut. Sajem ge henteu eta. We boga anak. Enggak. Baraha. Genep. Siapa Semarang? Kan malu atuh. Eta sagenepna mirip naon? Cucurut. Mana anak aing cucurut kabeh? Buat mah aing bikang aing cucurut. Mana anak aing genep kena cucurut? Mau dah cek we. Cong. Hoi. Anak aing cucurut. Nu penting duit. Tapi anak aing uyak masih juta. Henteu. Moal, anak sih berantang kaleulis. Cucurut. Anu penting mah duit kok cucurut teu. Atuh geus copot bae duit mah. Udah sejam. Ya. Asik. Anakku kok nem-nemnya cucurut. Anak cucurut. Pamajikan curut-curut. Ocong kumaha lamun kondangan? Aing amari aing lumpang onak kayak mah Pak. Pak ieu eta 1.000. Hah? Pak. Lumpang aing ngantai jeung pamajikan yang anak. Cek Pak Aib dah. Waduh, keluarga cucurut datang. Pertanyaan terakhir dek dah dilanjut mal ya. Tanggung duit beak. Cong. Lamun aing nanya menang teu? Menang. Si anak milih duit apa cucurut? Cucurut. Sasabar duit sih ngagaji aing main tampol bae aing. Kok dicokot deui? Si embung. Aku kan jawaban cucurut. Si embung gua dicokot deui. Eta geus coba cucurut. Jeung aing. Anak genep mirip naon? Cucurut kabeh. Ayeuna urang salahna di mana RT 1.000 ge jauh. Di eta Pertanyaan terakhir tadi, urang nek nanya cong menang teu? menang. Cong nek milih duit apa cucurut? Cucurut. Atuh ayeuna nek naon saya nyokot duit aing atuh hanganan lu bisa cucurut kan itu. Nu kaca. Teu maca. Ayo di kaca. Aya lentah. Marah tuh. Goblok menang duit si marah tolol jelema ieu. Lo penting kuling jeung tangkal cau kalutuk sih. Bukan pemajikan. Boga. Encan bela. Amin. Boga. Galis. Gelis. Milip naon? Menang duit deui. Marah tuh. Nek naon marah usaha ayeuna teh isuk sampai ka sore eueuh eta kesang dari cangkeng. Bukan anak. Boga hiji. Mirip naon? Cek urang mah gelis jasa cek kos len. Dan jadi lencah akhirnya. Modar bae ini. Hei, Oi. terakhir.
Non. Milih duit, milih lentah. Oh, pilih duit dong. Lentah? Itu beki. Tadi baik gitu jawabannya. Aing mah teu beki lenteh sih, siapa beki cucur tuangan cucur. Atau kamu sih? Ah, di tukang. Cenah anak nyanyi deh, ayo dong nyanyi deh. Aing tadi diajarkan bisa nyanyi. Nyanyi bisa mah katanya. Musik lagi oh. Muis musik. Oh, musik. Tok, tadi ge. Tadi ge. Musik naon? Tadi nyana ngajak sekolah. Oh. Aing dibilang, ini, mencetak ke aing di kain deui. Cik sasya kos monyet. Terus King Kong. Majikan siapa yang kos cucurut? Goblok. Kos bedul. Tak Bapak Haji Aib kan geus ngundang dangdut. Diseling ku lawakan ti Putra Tola. Alhamdulillah nya geus ngalaksanakeun mang alhamdulillah tadi organ nang geus beres. Ayeuna lawakan lagi urang bereskeun ayeuna. doakeun Pak Aib. Nya, siap. Mudah-mudahan nya hajatna sing berkah. Amin. Putra putri dari rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sugang bae ta anakna boga incu laki nyundatan nangapang ocong di ieu. Kayang saha? Kayang air. Ampura Pak RT nya ka sayana. Kadayana. Para ibu-ibu bapak-bapak nu hadir di wang ieu nya, Mang Ocong ngucapkeun mohon maaf lamun aya kata-kata anu salah, perilaku anu kurang baik, oge tingkah laku anu kurang sopan. Mang Ocong sapada kanca mohon dibekal pitu maaf anu saluas-luasna. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.